Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang hidup di bumi sadayana. Mudah-mudahan hidup aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami aya rerencangan urang anu nuju teu damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Dinten ayeuna ngawitan deui diajar PJJ dina tahun pelajaran 2021-2022. Sanaos diajarnya daring kedah tetap semangat. Ya, teu kenging males, tetap semangat walaupun belajarnya daring. Patepang deui sareng Buntin dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna bade diajar anu temana komunikasi dina pakumbuhan. Maksudnya pakumbuhan itu adalah lingkungan sekitar kita. Tujuan pembelajaran anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta siswa mampu memahami isi carita tentang indahnya kebersamaan. Sebelum melanjutkan ke materi, Buntin akan mengenalkan dulu huruf vokal yang ada dalam bahasa Sunda. Karena ada yang beda dalam huruf vokal bahasa Indonesia. Ada yang sama dan ada yang beda. Ini huruf A. Kemudian huruf I. Kemudian huruf U, ya. Kemudian huruf E. Nah, ini ada cureknya. Namanya E paneleng, dibacanya E, ya. Kemudian ini ada huruf O. Kemudian ada huruf E juga. Ini namanya E pamepet, nggak ada curaknya, dibacanya E, ya, dibacanya E gitu. Kemudian ini ada E sama U, bacanya bukan EU tapi E. Misalnya peyem, jangan payem atau peyem, tapi peyem Bandung, tuh ya. Nah, ini yang membedakannya dalam bahasa Sunda. Ada E paneleng, yaitu dibaca E. Kemudian ada E pamepet, dibacanya E. Kemudian ada E sama U, dibacanya E. Nah, ayo kita dengarkan lagunya. Barangkali ada yang sudah hafal atau yang sudah pernah mendengar. Ya, boleh ikutan ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O, E, E. 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 Diteleng dibaca E. Dipepet dibaca E. Ari nu ngalang lae. E jeung U dibaca E. A, I, U, E, O, E, 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 E. Kanggo materi anu salajengna nyaeta pupujian di masjid. Tingali ku hideuk buku paket kaca 2. Teras Bandungan atanapi regepkeun atanapi dengarkan. Ku Buntin bade dibacakeun teras diterjemahkeun supados hideuk tiasa ngajawab patarosanana. Hayo dangukeun ku Buntin bade dibacakeun. Saupami aya kata-kata anu teu ngartos diserat nya supados nambih kata-katana atanapi vocabnya.
Danu jeung Adi keur dariuk di emperan Masigit. Duanana ninggalkeun babaturanana nu keur ucing-ucing di buruan Masigit. Kabeneran buruan Masigit mah lalega. Jadi mata kenah dipake ucing-ucingan atawa main galah asin. Terjemahannya, Danu dan Adi sedang duduk di teras masjid. Keduanya meninggalkan teman-temannya yang sedang bermain ucing-ucingan di depan masjid. Kebetulan halaman masjid begitu luas, jadi baik untuk dipakai bermain ucing-ucingan atau main galah asin. Paragraf berikutnya. Kok kadek tah si Oleh keur ngarah Danu ngagorowok ka Riko nu keur ngajengjen belah wetan. Artinya, kok hati-hati, si Oleh sedang menantang. Danu berteriak kepada Riko yang sedang diam di sebelah timur. Wetan itu artinya timur. Paragraf berikutnya. Siap, cek Riko basa katempo Oleh ngadeketan manehna. Artinya siap, kata Riko waktu kelihatan Oleh sedang mendekati dia. Cempe atuh dan ke grup kuring eleh. Adi nyarita ka Danu gigireunana. Diem atuh dan nanti grup kita kalah. Adi bercerita kepada Danu di sampingnya. Keun bae atuh meh tereh anggesan. Geus sareupna tuh cek Danu bari nunjuk ka belah kulon. Biar permainannya cepat selesai. Sudah sore mau menjelang maghrib ya. Sareupna itu sore mau menjelang maghrib. Kata Danu sambil menunjuk ke sebelah barat. Kulon itu artinya barat. Urang lajengkeun. Teu lila nu keur arulin sarurak. Katempo Riko ngigel bangun nu atos sing horeng grupna meunang. Tidak lama yang bermain itu bertepuk tangan. Kelihatan Riko joget. Saking atau sangat gembira. Ternyata grupnya menang. Hore, Danu ikut bertepuk tangan. Adi katempo rada kuciwa. Danu teu lila surakna terus manehna nangtung ngajakan Adi asup ka jero Masigit. Adi kelihatan sangat kecewa. Jadi Adi terlihat sangat kecewa. Danu tidak lama bertepuk tangannya. Terus dia berdiri mengajak Adi masuk ke dalam masjid. Hayu di urang ka jero. Ulah ambek kitu ah. Da ieu mah ngan saukur kaulinan. Danu ngupahan Adi bari ngalengkahkeun sukuna ka jero Masigit. Hayu di. Nah, kita masuk ke dalam. Jangan marah. Ini mah hanya sekedar permainan. Danu menghibur Adi dan melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Ngadenge kitu paroman Adi berag deui. Manehna nuturkeun Danu ka jero. Kasampak Danu keur diuk deukeut paimbaran. Danu ngodok saku bajuna breh aya kertas dina leungeunna. Mendengar seperti itu, raut muka Adi terlihat ceria lagi. Dia mengikuti Danu ke dalam. Ternyata Danu duduk dekat paimbaran. Danu mengambil dari saku bajunya. Ternyata ada kertas di tangannya.
Ayeuna mah pupujianana urang nu ieu bae nya. Kabeneran kuring can apal. Jadi dibawa tulisanana dan nu nyarita bari muka kertas nu ngagulung. Sekarang pupujiannya yang ini aja. Kebetulan saya belum hafal, jadi dibawa tulisannya atau catatannya. Danu bercerita sambil membuka kertas yang menggulung atau terlipat. Urang lajengkeun, "Eta nu mana teh?" tanya Adi penasaran. "Nu tadi diajarkan ku Ustaz Jainal bahasa di madrasah," jawab Danu. "Yang mana?" Adi nanya karena penasaran. "Nu tadi nu diajarkan sama Ustaz Jainal waktu di madrasah," jawab Danu. "Nya nu eta," sarua kuring ge can apal. "Teunden kertasna di tengah supaya kuring bisa maca," cek Adi bari ngeserkeun kertas nu aya tulisan pupujian. Teu lila kadenge duanana ngawihkeun pupujian. "Nya, iya yang itu." "Sama, saya juga belum hafal. Simpan kertasnya di tengah supaya saya bisa membaca," kata Adi sambil menggeserkan kertas yang ada tulisan pupujian. Tidak lama terdengar keduanya melantunkan pupujian. Ayeuna urang dangukeun aya anu pupujianana anu lagamna sederhana. Pardu wudu aya genep sadayana, hiji niat kadua ngumbah beungeutna, tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna, opat ngusap saeutik tina sirahna, lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan, tartib rukun kagenepna. Itu pupujian yang sangat sederhana. Ada satu lagi. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang salat berjamaah magrib, eta kewajiban urang keur di dunya, pibeukeun jaga urang di akhirat. Itu contoh pupujian dengan lagamnya yang sangat sederhana. Mungkin hidup punya lagam-lagam yang terbaru. Lajengkeun paragraf anu terakhir. Teu lila Kang Asep salaku muadzin di eta masjid. Datang rek adan. Danu jeung Adi langsung eureun pupujianana. Kang Asep langsung adan. Masjid mimiti pinuh ku nu rek sarolat babarengan. Pak Haji nu biasa ngimaman miwarang Kang Asep komat. Sapada komat sararea ngajajar rapih ngalaksanakeun salat maghrib. Artinya, tidak lama Kang Asep selaku muadzin. Muadzin itu artinya orang yang suka adzan di eta masjid. Datang mau adzan. Danu dan Adi langsung berhenti pupujiannya. Kang Asep langsung adzan. Masjid mulai penuh dengan orang-orang yang mau sholat bersama atau sholat berjamaah.
Pak Haji yang biasa menjadi imam menyuruh Kang Asep untuk qomat. Setelah qomat, semuanya berjajar rapi, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Itulah terjemahan dari cerita yang judulnya Pupujian di Masjid. Semoga hidup bisa memahami isi cerita ini. Salajengna aya anu disebat istilah keagamaan. Nu kahiji aya nu disebat kagiatan ibadah. Sapertos naon nu kalebet kagiatan ibadah teh adan, puasa, wudu, sareng sajabanya dan lain-lain ya. Adan, puasa, wudu eta kalebet kana istilah keagamaan. Adan teh nyaeta pangajak kanggo salat. Puasa itu seperti contohnya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis ya, dan puasa yang lainnya. Wudu, sebelum kita salat kita harus melaksanakan wudu dulu. Anu kadua, tempat jeung alat ibadah seperti masjid. Nah, masjid teh atau masjid eta tempat ibadah. Paimbaran teh nyaeta tempat imam mimpin salat ya, paimbaran namina. Madrasah itu sakola paranti diajar. Masjid, paimbaran, madrasah eta kalebet kana istilah keagamaan. Terus anu katilu kalungguhan di masyarakat. Kalungguhan teh hartosnya jabatan atanapi kedudukan. Sapertos muadin, imam, ustad. Muadin itu orang yang suka adan, namanya muadin. Imam itu adalah yang memimpin sholat. Ustad itu yang mengajarkan keagamaan. Muadin, imam, ustad itu kalebet kana istilah keagamaan. Eta contoh-contoh sebagian anu kalebet kana istilah keagamaan. Anu salajengna supados hidup maham kana carita anu terus dibacakeun ku Bu Entin tadi sareng diterjemahkeun. Kanggo tugasna nyaeta ditingali ku hidup kaca 5 bagian 2 ngajawab pertanyaan. Dijawab dina buku paket. Eta tugas anu kahiji. Kanggo tugas anu kadua nyaeta tarucing cakra. Engke ku hidup pilari istilah keagamaan. Engke dicoret bade ka samping, kagigir atanapi bade ka handap. Anu kalebet istilah keagamaanana engke ku hidup dicoretnya. Engke tugas nu kahiji sareng tugas anu kaduana dipoto dikintunkeun ka Bu Entin. Diusahakeun ngintun tugasna kedah dinten ayeuna teu kenging diengke-engke ku Bu Entin diantosan dugi katabuh 8 wengi. Saupami hidup misalna henteu ngintun tugas dinten ayeuna berarti hidup dianggap tidak hadir. Itulah materi yang disampaikan hari ini, yaitu tentang komunikasi dina pakumbuhan, yaitu komunikasi dalam lingkungan sekitar. Mudah-mudahan apa yang baik dari cerita tentang pupujian di masjid itu bisa dilaksanakan. Hal yang positifnya bisa diambil, bisa dilakukan di lingkungan rumah masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa, yang rajin sholatnya, yang rajin tadarusnya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya. Apabila keluar jangan lupa selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Semoga semuanya sehat. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.